Dulur sahabat, panggupai Allah, panggero Allah, ayat tilu pirang-pirang perkara. Allah langsung ngagero, Allah langsung ngagupai ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al awalu ari anu kahijina panggilan salat, di mana ngadangu kana suanten adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang sadayana wayahna eta teh digero digupai ku Allah Subhanahu wa taala sangkan urang ngalaksanakeun salat. Di mana jalma geus ngalakukeun salat pasti aya katenangan dina hate jeung pikirna. Bahkan di mana jalma geus ngalakukeun salat pasti bahagia dunya rauh akhirat. Kumargi dina lafaz adzan sababaraha kali muadzin ngumandangkeun hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Di mana jalma rek bahagia kumaha? Lamun jalma wani ninggalkeun salat. Insyaallah jalma-jalma anu sok ngalaksanakeun salat hatena bakal tenang, pikiranana bakal tenang, bakal bahagia dunia akhirat. Kumargi anu tadi muadzin ngumandangkeun sababaraha kali hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru mari menuju kebahagiaan. Jadi Allah anu langsung manggil perkara salat mah. Lain Rasulullah. Tapi Allah anu langsung manggil ka urang sadayana. Wasani jeung ari anu kadua, panggero Allah, panggupai Allah nyaeta di mana urang sadayana dipanggil ka Baitullah. Katana suci anu sifatna umroh atawa sifatna wajib nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji bagi jalma anu mampu. Tah eta teh seolah-olah Allah langsung manggil ka umat-umatna nyaeta urang sadarea. Teu saeutik jalma anu loba hartana, luyah-layah hartana, ari can dipanggil ku Gusti Allah mah can berangkat ka tanah suci. Tapi teu saeutik jalma-jalma anu teu gaduh artos tapi tiasa berangkat ka tanah suci. Naon sababna? Ku sabab panggilan Allah, panggero Allah, langsung Allah anu ngagupai, langsung Allah anu ngagero, anu namina berangkat ka tanah suci ka Baitullah. Wasalisu jeung ari anu katiluna, panggero Allah, panggupai Allah, teu aya deui anu katiluna nyaeta panggilan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh anu hirup pasti bakal maut. Urang sadayana kedah siap-siap. Namina takdir moal bisa dipajukeun, moal bisa dipundurkeun. Anu namina maut pasti datang, anu namina maut pasti ngadongdoho. Da eta teh seolah-olah panggilan Allah, panggero Allah anu teu bisa ditolak. Allah langsung ngagupai, Allah langsung ngagero. Jadi panggilan Allah teh aya tilu anu langsung Allah ngagupai. Hiji panggilan salat, dua panggilan ka Baitullah, ka tanah suci, umroh atawa haji, anu katiluna panggilan kematian. Fi kitab Munir, ieu keterangan dipetik dina kitab Munir. Mudah-mudahan selalu bermanfaat pikeun jalmi anu sok selalu
ngadangukeun kana ieu tausiah anu mung ala kadarna. Salam ti simkuring Pondok Pengobatan Barokah Fatihah, memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.